Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Surutul subuhi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Di sana ieu moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Ini puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti uduk jeung lepet atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ieu teu kuat mah. Sing adi lepet teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson ge asana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mah pokoknya gitu mah teu kuat jasa asal zohor bae teh aduh cenah leuleus jasa kumaha teh puasa. Ulah puasa jeung bapak man ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering teh kudu puasa. Allah teh mah panyaeun dia teh ka urang. Gering teh kudu puasa. Ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa, masalah di ka Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Teu kuat teu henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli, nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting deh. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakit itu minimal atau sikir sadmah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi Ria itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu tabnya. Nya ngan kabeh jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban fit aklina. Nya teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu kecitungtun orang kusai Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didapatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didapatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus
ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadani korina urang akurkeun Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan aku iya. Saya mah cerita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar minum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak wajib kobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang nyeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan ya lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niatna teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing bisi pohona niat tiap hari ya jero hate mahal wal qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang hate semua gadina hate ye dari hate dia deh ke sia mah omong li semua gadina jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gue jadi decare orang ya cari daripada pohon juga orang kayak niat lah ya kuari ke sahur ke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang kuing cuy eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa aing lain poho mah zakiron mukhtaron wara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturut saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel nya geus gideg bae kaburu tah moal asup deui ka pabrik sikat teh dahar ya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah cak jalan orang yang puasa Ramadan eta kumaha eta kos kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kos kitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokot aing poho padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur hayang ngongkong emang kitu meureun rangdang sok ngongkong bae ngongkong ye cek sarakina itu naon yang cucurut naon ngongkong gegeran bae ditutupkeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna ulah kakak aji nanonan kunaon ieu beres kumaha bulan Ramadan Masya Allah atuh lain kita tadi sia ngabejaanana jadi cukup mah lamun aing kikieu ulah bejaan
Aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jina ti berang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah itu ingat orang dahar batal. Ingat orang dahar minum batal. Mun teu ingat batal. Atawa karep sorangan batal. Lamun dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalungan. Pakai sama ikhtiar nyokotna. Nah, itu mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Di bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cakep batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicalangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy mah atuh hese. Eta mah hese pan mungsar teman deui mah. Inuman teu batal tah mah begitu. Batal mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu, betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut teu batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut nya na kieu bae geus podo ge. Batal geus. Are aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajib ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditazir dihirang atau dipikeun dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah sajalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipikeun teh mun ai cek di ditu kitu mah kitulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohoona mun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi ti pentingna henteu niat poho ti pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail pabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres sahur beres
Ka masjid teh pun berang amatnya. Berang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna isbet. Paeh jemna tetep setengah opat teh ngebaget bae. Jadi jana tadi teh sahur horenganan jam setengah genep. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Kenapa sing ade? Sing ade ke sahur tah, jamna bener-bener kena lah. Ya, bener-bener kena cas lah jamna, batuna besi, engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku orang puting keneh ternyata geus berang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumus salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punya nancang tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan kekemur teh ata kekemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum bae kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng eta ulah kos kitu. Jadi orang ka irung pan sunah istinsak teuing trek banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku orang teh diinsert ditarik teh kena rapi kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun ketelanjuran lek ka jero batal puasana. Di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa, batal puasa biridatin ku sebab murtad, jelema puasa murtad batal. Wahidin, jelema puasa haid batal. Nipasin, jelema puasa nipas batal. Awiladatin, keur puasa anakan ngajuru ngalair batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Terpuasa igmain ayan batal. Terpuasa sakarin tak ada di mabok aja batal. Mabok batal. Ya kailah sing harade puasana urang rapi disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanna sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna urang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwan. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macam. Hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid jelema nu nipas. Lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Temenang terus puasa temenang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua ya anu menang doang puasa, anu menang buka izin menang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Sangkilang ke Arab ge ka ditu ke Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan macam akuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan
Sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe. Ku gede-gedena dosa ngangke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi, di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngangke-engke puasa. Ngangke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga kodoaneun taun kamari. Kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen. Non dosana tetep bae ari kodona mah hiji ngan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetap kodok nama siji baik fidyahna bae meningkat 2 selanjutnya ngan tetap baik ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena iyalah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata ya jelema keur puasa kodok waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana kodok tanggal 29 nyana jang kodok eta teh isukna kemudian tanggal hiji Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu meunang teh mah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah anu wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkani rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleuna ieu mah demi anak dek nyusuan bae munang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tah kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Kalifa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna nu ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tawol mun da anak nanda lempang nyetar mobilnya nah hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini-nini leuwih parah malah nini-nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya ini kan geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe nu mentak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe pae nya na pan 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek dituntut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan neneh ditutup ku doa terakhir jadi ayat tamu orang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji nah ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang
Persilakan untuk memberikan nuluikeun ayat anu kamari, di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah, dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung mega. Di dinyalah Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah, mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah katangerangkeun, cek Allah kabalarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan, di lembur urang eueuh, belah ditu hujan, di lembur urang macan hujan, di lembur anu hujan di urang mah encan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana, diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan, lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana. Per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan dabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkan hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis mah heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Teu ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahuan diwakilan ku Gusti Allah, wakil tuh jelema anu nyieun dosa nyahuan nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh
lag-lag ku sia cenah ku sia naon karang-karana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi aduh iya tuh malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan nundek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ka jam 11 ge henteu kunaon banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang teh hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dieu tsunami kok teu daekeun cai kadinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan Masya Allah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh di dinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieulah kaistimewaan dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh eka nyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe
awewe anu deui sararawah teh hehean sugantenan enak belut mana eta tewak belut ngan mah ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon jabah baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis ngeunah jasa isuk-isuk urang ngaduk keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang masalah ngeunah jasa baheula mah sugan nyeri beuteung teh tiis-tiis gadahal kos kitu masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip dialan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bo ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi aduh pare gori jararadi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol di songfu di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makenan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aju datang ka imah dikeureutan teu kudu dikeureutan ku indungna pek kumbak-kumbak gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dipiceran baheula mah emang anu dipiceran henteu para teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simet mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais potong kelebah mais hayang ngarogo potong kelebah ngarogo mun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak meunangan boh diisikeun kana botol eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil
masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktu asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mah lumantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bak maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus kaluar teh lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit mah lalai geus kaluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok ojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong heutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangger cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan kuno bogana saya nu ngaledang dari ya manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalah supaya cabut eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe padi dieu nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ge sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri ka bagian bae anu bangsa sajagong dengan L5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai ikeur carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji brang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia
da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi sia zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa panjenengan babejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis mina masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia babejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak mang nu awewe milu teh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret baheula tah ieu rahmat masyaallah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangdeur aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balag imal nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian biizni rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan nginahan suburlah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sagesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teu jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek war perebut jadinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta teu meunang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ineng ngeundah teuing kuari dengan sia telok ka dieu mulung buah bapak sia mulung buah malak aing edet sia kapolisikeun sapoe jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teu nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih
Ye, jatuh ngising. Eta sih ada dabu di mana? Gorenganan perebut buah dihandap da tai santri. Aduh. Geus pokona indah jasa zaman eta mah. Indah jasa neule potret-potret ka tukang indahna par. Eueuh bendu eueuh. Eueuh bendu eueuh. Babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh. Sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi, iyalah masa-masa jujur, masa adil terasa. Lamun aya usim cabai kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences. Tapi tetap kabagian kan. Kuari boro-boro nu kences. Malah mah cangkangna dikahareupeun imah. Sia ka cangkangna. Yeuh, atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadangkuna ngadahar, padahal teh kudu bener ngomong kudu bener. Tungtungna mapan ka Sukabumi telu. Hei indah jasa. Nah, eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur. Efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan. Ilah gambaran jelema mukmin. Masya Allah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman, lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur. Hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi. Ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas, eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin. Bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat. Hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu, salat, puasa, zakat, haji, sodako, jariyah dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang. Nu tatadina teu wudu kuari wudu, nu tatadina teu salat kuari salat, nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa, nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji, nu tatadina teu daek sodako, nu tatadina teu daek jariyah. Suburlah wahyu nyorot ke jero hate. Nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur. Ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema. Masya Allah sakumaha tangkal buah, hayang nu ngora aya, hayang nu mengkel aya, hayang nu asak aya, nu buruk ge aya. Sarua diperebutkeun ku jelema. Sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai. Nah, diperebutkeun ku jelema. Kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu bi idzni rabbi. Masya Allah, nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeunna ku Gusti Allah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah, ieu taneuh
subur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot ka nya ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham Kangjeng tina lisan Kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa tateh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta saya naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatta fi jidha ablum eta teh Wahab Masya Allah lain lalagaan kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae tah Abi Lahab Abu Jahal Abi Lahab Yusufan Sufyan dan lain sebagainya eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur ka amin bahwa henteu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tatangga urang di lembur tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoan nya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon urang alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta geus sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak embe teh pantas ngaji sih aju ngome aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak embe teh jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut jararadi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang lamun cucuk pacul cabutan kurang jukut cabutan kurang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika dihujanan teh jararadi kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jararadi engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk neuleuh pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk neuleuh itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibet-ribet geus badalekeun bae atuh henteu cenah tuh kumaha hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai deuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk
maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kieu lamun menang 100.000 50 jangkula tangkorak ieu iya bangsatna ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kieu ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ih jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyahong tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah bata tanya sebab siapa ngananya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbi Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbi Allah lah nu ngurus ieu mah dek dijieunkeun nu bantat biizni rabbi Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Fir'aun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Fir'aun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahtana maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh Jazirah eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja coba bayangkeun tak otak urang cek Siti Asia itu naon itu angkat dayang angkat bawa ke istana bawa begitu coba buka begitu dibuka blak orok lalaki maha kawasa Allah col Firaun iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang ulah dibunuh lamun nu di negara urang kekawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan kana kerajaan kakak kember sinambungan kakak nya atau antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri maha kawasa Allah Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikan apa eta di luar majanya da tararis bareng asup ka jero alhabatan neraka jahanam ya aing kunaon jeung neraka cagana teh nah orok sapoe ceurik teu daek nyusu boh coba
teangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah-darah. Siapa kurang heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu endek kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, mun tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu endek kuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung, teu daekeun kabeh. Ya kumaha tuh ya sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba teangan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasan Allah deuk kumaha. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing ah. Yo datang kadenya. Lapor siapa? Saya nama anu. Mau apa? Saya mau kuli nyeten. Coba sugan ku maneh. Watuh, barang dibuka. Wah. Siti Asia ge gede gue panjang amat ya. Firaun ge hebat amat ieu budak atuh indungna. Pikir cerita wae ka kawasan Allah ya Allah ya Rabbi. Babarieun Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kanjeng Nabi Musa na diteundeun di istana wayah nyusuan ka dinya. Apa eta coba bayangkeun ku urang. Atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing. Cak urang mah tanya isi indungna tah lain sih. Musa bener sih indungna nya. Atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indung. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana. Deuk lain deuk jaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakalna buur rame jasa. Nu bangsa huisan mah asana moal kaburu. Mangganing rame jasa. Ya Allah ya Rabbi. Ia mandek diceritakan wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun. Dibere susu embung, susu itumbung, susu embung, bung. Kunaon eta nu mantak embung? Dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan. Teu sambarangan nyusu ieu mandek dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan. Kudu anu tetesan ti indungna turdu halal, teu bisa sambarangan. Embungeun Kanjeng Nabi Musa, padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekel dua teu bahi teh. Subur jasa teu daekeun. Lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan. Ti dieu teu daekeun sambarangan. Nu ieu sambarangan. Dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a. Dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh teu sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar. Apa nae ente mah susu sapi, susu kebo, susu embe, waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae. Jabongan baheulana. Woho, barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae. Nyurudug. Tatadina susu sapi. Bentar disurudug ku nya dedeuleuannya itu teh sapi. Maha kawasa Allah. Dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan. Terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana, apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana? Tidak ada. Dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat, darah rakyat. Teu hayang. Masya Allah urang lamun ngitung ka dinya muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan. Firaun ngaku raja, lain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Sagala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik. Sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang undang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ieu kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya. Dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Komo Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha jumbo kurang parab.
sarwana jeung Haji Podoli. Iya nu bahaya mah kaji enjangnya nama merekat. Dibawa berkat ka imah, ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan, bapak mah hebat kan. Weh, diundang oleh bupati makan. Eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang. Lain ku nyana doang ku anak pemajikan. Didahar ku anak, didahar ku pemajikan. Weh, itu cucu ya. Sini masih ada tuh makan jeung incu. Mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ke masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuknya di kosi peureum. Emang mawaan ka ibadah dahar di kos kitu henteu. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Je, namun tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna. Je, tak jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye, cek nya ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna di mana Kangjeng nyarita namun si kadinyakeun ngomong naon soek teh apa ieu ye tadi siang ngomong ka aing sombong-sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai torikoh kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau geus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar ja emang tadi na ge ti indungna ieu mah indungna keur carita indungna minum asal teu jelas baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pamajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan coba cak pamajikanna cak indungna inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah diinditkeun gak jauh tentrem coba aja pendit 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah.
Terus keluarlah Abu Yazid Al-Bistami, teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais, indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang, nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid Al-Bistamina di Ais kede can boga tanaga orok berem kakaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah. Ya Allah, eta ngimpi urang menjengkuti anak. Uyang ngai mangimpi urang mah. Sakunaon itu urangnya sarengkosan. Aing ngimpi diundang budak anjing hideung. Aduh, hadeuna ge hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana kumaha eta? Eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah, wahai Ibu Yazid kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid Al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah. Ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid Al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba. Geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inu manu teu jelas. Ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang. Ketika urang dagang, ketika urang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana Gusti Allah di jero beuteung keneh terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya berita-berita tersebut ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti dijaga ku Gusti Allah mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat deuk kumaha carita riba geus dihalalkeun carita haram geus dihalalkeun berani ku ari mah lamun urang nyaritakeun tentang maling korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah kaheureuyan mata jeung ceuli geus teu dijaragaan so Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan
hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih nya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk pikumahaeun kuat. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun. Mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teh geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha? Nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu bae salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoan aing mama meureunanan. Puguh aing geus angkat buya. Teh teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus tembutanya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah. Perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu. Aida ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda teu hayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ye pamarentah artinya ulah dijadikeun permasalahan atuh hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teh nu geus kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga teu baja keyakinan pek bae. Mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe. Oh masalah geus jasa sarua ka Allah. Kunaon atuh aya di urang ribut. Iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nu nafsu. Ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang ge henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu cilok mare berkat pan ka aing urusanna teu pabelit ti berkat maru. Nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu bi izni rabbih. Hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun Kangjeng nu deuk dijadikeun Tuan Syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu dijadikeun Wali Sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak lu kuat di saat kuari wallahu a'lam. Walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat
tanu anu teas disorot wahyu kukumaha ge percis kos tanu anu pinuh ku batu dihujanan kukumaha ge teas luar biasa teu daekeun jaradi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun pikeun kaum-kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti Maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunana abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ai ku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun henteu nyahoeun timbul angin ti mana henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu ternyata orang tamu teh orang Washington kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti istana Obama kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington cek nyana teh kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika kukula ditanya kamari ge haul ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California cek jana sekitar 11 atau 12 wah jauh cek jana kula mah di ibu kota Amerika Serikat nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak balik di Irak ternyata arasup Islam lain dongeng bohong berarti eta kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kageteun kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid karena di ditu Yahudi aya kesulitan ternyata di Cia aya salah satu Syiah nu asup Islam Masya Allah iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah Masya Allah karim nyanalah nu asup intel Syiah ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam dibangunlah di tengah-tengah kota Washington wah masjid megah luar biasa bagaikan istana kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran bisi ngayakeun kitu teror-teroris
belah itu dijieun gereja ge anu dijieun masjid sehingga kuari teh keur jadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi, mantak cek manehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya tinyana neuk ngajak aja pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadinya na mandek di ka Amerika keun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ih lain lalagaan orang bebeneran, masya Allah karim. Perkembangan Islam luar biasa. Kok boleh ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah. Eta mah horeng buatan Amerika. Nah, ahli sunnah aya kuat, ahli sunnah wahabi aya lah teu sabaraha beda cak jana ahli sunnah wahabi mun penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah, iyalah di Amerika luar biasa. Ceknya lamun kiai ka Amerika henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas, eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Ceknya kos gitu. Emang aya naon? Indah jasa ceknya di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih, Pak? Loba nu teu make jalanan. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, kuari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya neuk kaluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula harita saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ye. Eta kos kitu teh kebebasanana pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar cengna bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah, engke deuk nyoba deui ka dieu lantaran ka Amerika karak boga sajam doang, jam 11 kula ka masjid, nyanana ka Jakarta deui. Nah yang ke dekat dia dek ngobrol tentang Amerika. Ceknya jangan enggak Pak Kiai, sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bukan dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah. Di urang mah imah ge musolaan. Orenganan nu jurusan Amerika aku boleh tanya kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah ya Rabbi, wartawan ge tilok nyaritakeun kos kitu. Nyahoan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cokolatnya di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meningkat dari itu bayu. Satu-satunya kapal wayang musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat, lilana di luhur pesawat. Masya Allah karim. Tekuat Amerika ge, bahkan ayat satu syekh. Waduh jam naik. Wallahu a'lam bis